Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang naraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Safinatun Najah nyaeta bagian pasal arkanul khutbataini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal al arkanul khutbataini ari pirang-pirang rukun khutbah dua. Khamsatun eta aya 5. Janten rukun khutbah 2 teh atau khutbah Jumat sadayana teh aya 5. Hamdulillahi tegasna kahiji muji ka Allah fihi ma dina itu khutbah 2. Nomor kahiji tina rukun khutbah teh nyaeta khutbah Jumat teh muji ka Allah dina khutbah anu kahiji boh dina khutbah anu kadua nyaeta alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh nyaeta muji ka Allah. Wassalatu jeung maca sholawat ala nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihima dina khutbah 2. Anu nomor kadua tina rukun khutbah teh nyaeta maca sholawat ka Kanjeng Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saberes muji ka Allah terus urang maca sholawat. Wal wasiatu jeung wasiat bittaqwa kana takwa pihima dina khutbah 2. Anu nomor katilu tina rukun khutbah teh nyaeta khutbah Jumat teh wasiat bittaqwa nyaeta amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qiraatul ayati jeung nomor kaopatna nyaeta maca hiji ayat maca saayat minal qur'ani tina al-Qur'an fi ihdahuma dina salah sahijina khutbah 2. Anu nomor kaopat tina rukun khutbah teh nyaeta urang teh maca saayat tina Al-Qur'an dina salah sahijina khutbah Jumat atau khutbah 2. Maca Qur'anana mah boh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa du'aun jeung nomor kalimana ngadua lil mu'minina pikeun mukmin wal mu'minati jeung mukmin awewe fil akhirati dina akhir khutbah dina khutbah anu akhir anu kadua. Anu terakhir tina rukun khutbah teh nyaeta urang teh maca doa ngaduakeun ka mukminin jeung mukminat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat eta contohna. Sakitu wae mudah-mudahan aya manfaatna wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.